Tarik gede. Berapa? Atas di mana sih ya? Pasti itu pak. Terehnya tereh gede. Nah tuh mang dua mah. Atuh udah leutik keneh odi. Eta pan aya nu tah nu karoneng tah. Eta mah pan keur ngandogeun. Atuh bae dua siki mah. Dulunya. Aduh, resep cek aingnya. Aing mun boga taneuh deui merek nyieun deui teh. Heuh nyieun atuh. Kagok dua siki mah. Eta nu nini maneh eta nu di dinya moal dijual. Tuh ingat Lamun dijual ku aing dibeli gitulah 20 bata mah aing nyieun kieu tah. Heeh, engke kudu ngobrol heula. Bisa dijualnya. Waduh ya dibeli gitu. Heeh, ke dibajakeun lah. Balongan deui. Eta moal dibikeun dua siki. Engke geus gede mah ku aing baru-baru 2 siki ku aing di Aing hayang dahar. di imah tuh cik. Bejakeunnya kan ini maneh ka depo. Oh, Aing pake nyeun babalongan. Oh, Pak. Sip. Nah, udah tuh. Mana? Kita mencetkan heula RT ini. Dah. Hayang mencetan. Engge hayang pokoknya dipencetan. Buru Lah, teh. mulah gua duitan mah. Atuh aya kege. Lah, wegah. Suka. Segala sesuatu ge nama duit ti heula, karek gawe. Ieu salit ya enggak. Ya enak Agustus coba lomba main bola. Hah? Lomba main bola. Main bola. Heeh. Gila, cek aing geus kadatangan penyakitna geus gitu. Ayeuna ya perlombaan main bola eueuh. Penyakitna kieu ya cek aing ya teh. Heueuh meureunnan. Oh, Teu kadenge. meureun mata kitu ge eueuh. Nah, mamini eueuh naon pisan eta mah ih meuni teu rame atuh. Naon-naon? Nana. Ya. Buru pencetan ya. Walah. Sing. Tak ada Mana emang ieu? mak ieu mah ieu. Ya pencetan buru. Weh, kemana sih ding? kan ini aing. Rek nanyakeun taneuh suka naik dijual. Emang aya nu butuhan gitu ding? Aya. Yang geus we atuh nu aing. Nah emang aya sabaraha bata? Ah, aya 10 bata mah. Aya. Aya. Bener rek dijual. Aslina sia mah. Pamurah nu aing ah. Murah sabaraha? Ah, bae gocap ge sabata. Yo. Nah, ya boga taneuh di mana? Ah, teu mah apal RT mah. Aya 10 bata we mah. Hanya gocap sabata. Sia mah anjir keur aing teh kalau kudu di kope ya. Bikin kopi teh. Aya di topi. 10 bata ding. Di mana heuh? Nah, di kebon lah. Ah, percayanya mah kayak Ya taman. heuh make kopi mah. Ini tadi orang gimana? Heuh tuh kayak aing ngomong heula. Heuh. Kayak aing ka Dede. Aing di dia ieu nya. Heuh. Heuh, siap. Tungguan. Gocap gitunya. Heeh. Anjis dah. Yuk. Hah? Siap boga taneuh di mana sih? Cicing gampang lah masalah taneuh mah aing ngeloba taneuh mah. Ya, atuh meureun aya keduanya. Tenang Ulang gampang. dengar meureun. Geus puguh 500.000. Emang nungguan di dia lah. Tunggu di dia. Ulah kalau mana-mana. Mana meureun menang oko, orang teh menang udud, menang kopai. Tenang gampang lah. Tanya. Gocap sabata. Bener gitu. Hanya murah-murah tuh. Gua aing tawar sabaraha. 100 itu mal gede teh. Bang, Naon ding? yo. Danu nini urang mah hayang mahal, Bang. Sabaraha? Hayang 800 cenah sabata. Ah. Mah 800 atuh. Cuman tadi bikin 210 sabatan. Tante, kan tadi teh si Hansip aya nawaran, Bang. Bener? Heeh. Sabaraha bata cenah? Aya 10 bata cenah. Dibeli ku aing. Kartu mah. Heeh. Sabatana teh 100 cenah. Aduh. Mahir duaeun balong mah. Heeh. Di mana tuh ngilikan? Aya di kebon cenah, di kebon na. Nama tuh. Nah, ya. Yuk atuh urang. Atuh hayang wae. Siapa? Sip. Yuk, Bang. Cenah cici. Adi ngerek ngajual yuk. Jual non, Bang? Tanah sana 10 bata. Oh, Aing itu jeung babalongan. Ujung Babalongan. Aya bener 10 bata. Jual. Oh, rek. Di mana tuh? Di kanel aku Itu di kebon, Bang.
ke wangi dari kaneh lah tuh urang butuh rek nyen balongan Ya. Oh, ayo. Tenang. Sebelah dia Bang ya. Yuk, ngomongnya iya teman doyok di mana Bon? Sip. Nah, iya wa. Iya naon? Oh iya tanah 10 bata. Maksudna naon sih Hansip? Da, urang matarina ge niat heureuy wa kasih oding mah. Heureuy kumaha maksudna si Hansip? Oh, heureuy tadi teh sugan teh keur si oding, teu apal jeung abang teh cenah ngajual ieu 10 bata teh. Ya 2 bata, 2 bata, 2 bata, 2 bata, 2 bata jadi 10 bata. Sugan teh lain keur uwa tuh danianan. Masih aku mahan sih. Masih urang rek nipu aing. Aduh. Ulah. Ulah ding. Urang. Sia main tonjok wae Bel. Urang ngaya ka aing sia mah. Cek aing Hansip ulah sok caliweureun geus sia mana naon maksudna karang gawe-gawe. Udah niat Pan aing teh jauh-jauh ka dieu teh. Ai sugan teh lain keur uwa. Heuh sing lain jeung aing oge ulah heureuy maksudna mah si ieu mah meuli taneuh kebon. Lain bata. Pan sia teh geus heureuy wa ka uing. Udah sia mah. Tadi lo hasilna ditanjok si Oding. Blog. Ya mada ngongkos. Aing buruan tuh. Sia mah jadi aing teu kebenangan dia komisi. Dia mantur aing nyeri. Sudi anjing ah. Sia mah dua ras. Aing nyata ge heureuy. Bisnis heureui di sia mah lah. Bae sebodoh lah. Masih memain tonjok wae ket. Lah. Eueuh. Si deui itu dah mun mah tanyakeun taneuhna kebon naon gitu. Oh, pan aing geus ngayekeun sabatan-sabatana mah pan geus puguh meureunan Bang. Kumaha? Aduh eta ge bata teh salah nama. Goblok gue tuh si Hansip. Si Hansipnya. Aing pokokna mah anjing moal bisa direndahkeun deui aing lawan ku aing ayeuna mah. Aku malam ke rumah sakit nggak minta ganti kan? Lah. Keun we lain urusan aing. Aing pokokna mah lain nu baheula, lain oding baheula. Oding ayeuna mah. Waduh, sia kunyuk lain uding baheula cenah. Anggar we sia ledak kunyuk. Alhamdulillah geus Agustus deui wae teu karasa satahun ka satahun teh. Ngan muatan eueuh nya teh. Kolot baheula mah aki aing oge perang ngelawan penjajah. Ayeuna aing bagian memperingati yeuh. Batur mah dina motor ge sok aya benderaan. Aing ieu dina sepeda bendera geus siap yeuh. Kokol aya bisa anu macem-macem ku aing takol yeuh. Siap. Tugas aing bagian intel yeuh. Muatan lu. Mereka Masih reka mana kancil? aing pan ieu cita-cita jadi polisi. Ayeuna aing keur ditugaskeun ku aki aing jadi intel wa. Intel naon kan sia teh? Kira aku teh nyawa intel wa. Jangan penjahat. Kan kieu tah intel mah kusnu burung. Aduh, belaga sia. Jadi sia cita-cita yang jadi intelnya. Heuh wa, aing rek berjuang. Kolot baheula mah pan perang, tah aing enak jadi intel menangkap penjahat. Oh anjir, sia cita-cita yang jadi intel. Ari eta sia mah kokol jeung naon kan? Sok salah wae si Uwa. Ieu engke di mana aing geus kapepet, ku aing ditakol ieu kokol. Uwa mun ngadenge sera ieu ayo sampeurkeun aing. Heuh atuh jing. Sia ka mana ayeuna? Aing bagian kebelah ditu tuh sugan di ditu aya nu rada mencurigakan. Jing atuh. Tumpakan atuh kehet. Engke wa, kira-kira geus kapepet ditumpakan mah. Si goblok. Tak was nu stres si kancil. Mencurigakan. Itu mencurigakan euy. Komedi Sunda, cerita lucu
Gandeng cungur. Maneh saha? Ayo naon aja sia. Itu mencurigakan. Nah mencurigakan naon kan? Nah, itu lompatan. Napan itu masih reja keur modal. Nasi modal di dinya reja. Aduh, aing nyeri beuteung teu kuat. Sia kalau kang gegerawakeun ka aing babal. Sugan aing naon teh Si reja keur modal nam nah. Sia di atuh modal di dinya. Sia segala wae anak Aing teh lampau. intel teh kaum nu ngageureuwas seutik ge. Sia atulah neangan penjahat nu keur modal siapa segala pisan. Ayu dulur kurang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere sing heureun heulin heula Yang ke-81 makanan air pasang bendera. jadi lega Pokok ieu gunana wayah makan ku air ulah bapernya da ieu mah Sok salah bae si Iwa. Ieu ke di mana aing geus kapepet, ku aing ditakol ieu kokol. bumbu Aduh, aing nyeri beuteung teu kuat.